خلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. Yang beda tafsir. Urapan kitab mah. Itu tafsir murah. Kan saja ayat 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yanniku bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa summun bukmun humyun fahum la yaqilun. Wa idza qila jeung di mana diucapkeun lahum ka munafiqin kafir lahum ka kafir ayal kufari tegasna ka pirang-pirang kafir ittabi'u kudu turut maneh kabeh ma kana perkara ma kana hukum ma kana parentah ma kana sesuatu anzala anu parantos turunkeun Allahu Allah mina tauhidi tina nauhidkeun Allah wa tahlil thayyibat jeung ngahalalkeun perkara anu aralus buku Allah. Qalu nyaralita ieu si kafir lah moal hayang teuing bal natabi'u balika nuturkeun kami makana perkara makana ilmu makana hukum makana sesuatu alfaina makana ajaran alfaina anu parantos mendakan kami sararea wajadna tegasna manggihan kami alaihi kana eta perkara kana eta ajaran kana eta hukum abana ka pirang-pirang bapak kami min ibadatil asnami tina ngibadahan pirang-pirang tapekong wa tahrimi sawaibi jeung ngaharamkeun onta saibah nyaeta onta anu teu meunang digawekeun sabab tos disebakeun ka tapekong geus dipake sesembahan wal bahairi jeung dina ngaharamkeun onta bahiroh nyaeta onta bahiroh teh onta anu dicawiskeun cisusuna keur tapekong khusus jadi onta sesembahan cara dibawa ka sisi laut diasupkeun kana tumpengna teu dihakan dipalidkeun lah qala ngandika saha ta'ala Allah ta'ala naha yatba'unahum nuturkeun ieu si kafir ka eta bapak-bapakna kaluluhurna walau kana sanajan bukti saha abahum ieu luluhurna kafir teh eta layak biluna syai'ah eueuh kanyaho teu nyahoeun kana hiji-hiji acan teu nyahoeun kana urusan agama saeutik-eutik acan jelema nu teu nyahoeun kana urusan agama dituturkeun ku jelema sanggeusna nuturkeun jelema nu salahnya eta teh hukumna heuh salah
ngabenerkeun jelema anu bohong sanajan bari ngabenerkeun bahasana. Wecep cek wecep teh lain nu tabrakan tadi. Pugu bohong. Torojol Mang Sudin ngahaminan. Oh dewek oge nempok ngabenerkeun Mang Sudin ka Wecep anu naon? Anu ngabohong mangka Mang Sudin teh naon? Bohong. Lamun ngabenerkeun bohong teh bohong. Wala min amri dini tina urusan agama wala yahtaduna jeung teu narima pituduh ieu luluhur kafir. Ilahakin kana jalan bener, ilahakin kana bener kana bener. Wal hamzatu ari hamzahna eta lil inkari hamzah inkari. Wa matalul ladina jeung eta tetep misilna aya sifatul ladina tegasna sifat jelema-jelema kafaru anu kufur. Wa matalul ladina jadi mutara. Wa matalul ladina jeung ari sifat ari contoh jelema-jelema anu kufur. Wa matalul ladina kafaru jeung ari contoh jelema-jelema kufur. Aya sifatul ladina kafaru tegasna sifatan jelema-jelema kafir teh. Waman jeung jalma yad'uhum anu ngajak ka eta kafir ilal huda kana pituduh eta kamasalil ladzi saperti perkara yaniku anu ngangon saperti jelema eta kamasalil ladzi saperti jelema yaniku anu ngangon yasutu tegasna nyorak bima kana sato layas mau anu teu ngarungu illa duaan angin kana pangajak wanidaan jeung pangundang aya sautan tegasna sorak walayab hamu jeung teu paraham ieu naon ieu sato manahu kana maknana kana hartina aya hum tegasna ari jelema kafir anu diajakan ku Kangjeng Nabi Pisima ilmu idoti dina ngarungu papatah teh wadami tadaburiha jeung teu mikir-mikirna kana papatah teh eta kalbaha imi saperti sato. Kumaha kitu sato teh tasmau ngadenge sato mah sawatara iya roiha kana sora anu ngangona. Tapi wala tafhamuhu teu pahameun eta sato kana sora. Hum ari ieu jelema kafir eta sumun torek, bukmun pireuh, umyun lolong. Pahum mangka ari ieu jelema kafir eta layang kiluna jelema nu teu bogaeun akal. Jelema anu teu daek mikir al mauidota kana papatah. Sabadana Allah ngahitoban ka sakabeh manusia. Manusia pek dahar kumaneh di antara rezeki nu datang ti Allah teh halalan thayyiban nu halal bari alus. Kunaon make dihitoban kitu sabab dina waktu harita loba jelema orang-orang kafir khususna ngaharamkeun kana perkara anu geus jelas-jelas dihalalkeun ku Allah. Naon perkara anu geus jelas-jelas dihalalkeun ku Allah teh? Onta teh dagingna halal ku Allah. Tapi loba kafir, loba jelema-jelema urang Mekah, loba jelema-jelema kufar anu ngaharamkeun kana eta onta. Dasarna kunaon sabab eta onta teh geus dipake sesembahan. Ontana teh rupa-rupa ngaranna teh aya saib, aya naon deui, aya baha, aya bahiro. Onta saib mah nyata onta anu teu meunang digawekeun, teu meunang dipencit, teu meunang didahar, teu meunang di kitu, teu meunang di kieu, teu boga pemilik we. Kunaon make kita buat boga pemilik nalika dipencit eta onta haram hukumna didahar ceuk maranehanana.
Sabab geus disasajeunkeun ka Mang Lata, geus disajeunkeun ka Mang Uza. Geus disieun sasajen keur tapekong. Ayeuna mah henteu, nu sok dipake sasajen teh naon? Huluna nya. Hulu sapi sok dibawa ka sisi laut kidul, dipalidkeun ka sisi laut kidul teh diangklung-angklung. Terus geus ka tengah laut teh dituna. Geus dituna diantep weh di dahar ku manehanana. Henteu ari nyaritakeun eta hulu sapi haram keur maneh mah. Ngan eta hulu sapi dibikeun ka jurig-jurig laut kidul misal tah eta oge geus ngayuni zaman baheula. Atawa waicep ngencit hayam huluna dinaon di ruang hanapeun batu tatapakan keur naon make di ruang huluna keur parepeh misal. Kalau baheula mah sok kitu lin dikucrit-kucrit wah dikurilingkeun ke ti hayam tadi di dipiri mah kunaon keur tumbal keur parepeh tah mangka eta ngayakeun parepeh mangka eta ngayakeun tumbal hukumna haram. Eta akhlak teh teu beda jeung laku lampah kafir Yahudi, kafir Mekah, kafir Yahudi, kafir Mekah zaman Kangjeng Nabi nuju jumeneng. Anu kuduna daging hayam atawa hulu hayam, daging doma atawa hulu doma, daging sapi atawa hulu sapi teh didahar ku maneh ieu kalakah dibikeun ka juri. Rek kumaha teu sasarna. Tah ieu teh neurak keur ka saha papatah teh. Papatah teh keur ka sakabeh manusa aya kulupat min afrodin nas haram ngahalalkeun perkara anu geus ngaharamkeun perkara anu geus dihalalkeun. Di hitobana teh sakabeh manusa ngawaro kana ieu hitob teh teu sakabeh manusa. Anu ngawaro teh segelintir jalma wa icet ngawaro teh. Anu ngawaro teh Ki Dede ngawaro teh. Ahli Minggu ngawararo eta mah kabeh. Oh, salah ieu teh. Tapi teu sakabeh jelema zaman Kanjeng Nabi ieu mah. Zaman Kanjeng Nabi loba jelema di papatahan ku Kanjeng Nabi. Ya asbabun nuzulna ayat ieu. Kanjeng Nabi terus-terusan ngajak ka kafirin Mekah, ka orang-orang kafir urang Mekah, pikeun hayu urang nauhidkeun ka Allah, tong coba-coba ngaharamkeun perkara anu geus jelas-jelas dihalalkeun ku Gusti Allah. Dina Taurat dihalalkeun, dina Injil dihalalkeun, dina Quran geus puguh dihalalkeun. Kumaranehanana diharamkeun. Atawa sabalikna ngaharamkeun perkara nu halal atawa ngahalalkeun perkara nu haram. Duanana eta mah sarua. Tah nyelma teh kabeh ge nyaho. Geura urang ge pansok ngaku bodoh lain. Urang teh ngaku si bodoh, urang teh sararea asup ngawangkong. Urang teh si bodoh coba cing bodoh dengekeun ieu. Lamun aya jelema laku lampahna hade bageur teh ka urang teh. Mere maweh ka urang aya tatangna butuh sok ditulungan. Tingkah lakuna tara aya cawadeun batur kira-kira ai jelema kitu bener atawa salah? Ceuk bodoh ieu. Bener atawa salah? Hah? Bener. Kok bodoh tapi nyaho bisa ngabedakeun anu bener jeung nu salah. Tah jelema baheula oge bisaeun ngabedakeun jelema teh nu bener jeung nu salah. Ngan pedah mungeun ngawaro sakitu. Ayeuna jelema nyahoan ieu teh bener, nyahoan ieu teh salah tapi tetep mu ngawaro. Tah eta mah lain bodoh, tapi naon atuh kafir. Artina kafir teh ngareumpeukan diri. Entong ada kafir kan itu mah cara itu bisi ekstrim deui gitu ngapirkeun batu. Ieu mah kafir ceuk bahasa we nutupan diri tina papatah, nutupan diri tina bener.
Wa idza qila di mana diucapkeun lahum ka jelema-jelema kafir ittabi'u ma anzalallah. Hei jelema-jelema kafir, jeung Kanjeng Rasul teh yeuh urang tuturkeun aturan-aturan Allah nu geus jelas dihalalkeun ku Allah sok halalkeun ku urang, nu geus jelas diharamkeun ku Allah sok haramkeun ku urang, nu geus jelas meunang di daharna ku Allah sok dahar ku urang, anu geus jelas teu meunang di daharna sok entong di dahar ku urang, anu geus jelas laku lampah diparentah ku Allah sok lakonan ku urang, aya parentah laku lampah anu dicaram ku Allah sok tong dituturkeun ku urang. Oge yu urang babarengan sararea nauhidkeun diri ka Gusti Allah. Tapi eta jelema-jelema kafir di zaman baheula teu daekeun nuturkeun pokna teh kumaha qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana. Urang mah teu hayang deui kudu nuturkeun Muhammad. Nyaho maneh teh bener Muhammad teh? Nyaho ya ikna Muhammad teh bener. Kunaha teu make teu hayang nuturkeun? Embung urang mah moal nuturkeun Nabi Muhammad. Urang mah moal nuturkeun Muhammad, rek nuturkeun luluhur urang. Arek nuturkeun babaturan urang. Rek nuturkeun anu geus miheulaan urang. Sabab maranehanana luluhur urang geus ngajadikeun kana ieu onta anu geus dipake sesembahan jadi haram keur di daharna. Maka urang oge rek nuturkeun we ka maranehanana. Da urang teh turunana. Itu. Kumaha jeung Gusti Allah? Awalau kana abahum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Nu padahal mah itu. Awalau kana najeng najang teu bukti. Saha abahum pirang-pirang bapana eta layak iluna teu bogaeun akal, teu mikir, teu nyaraheun syai'an kana sesuatu, syai'an kana urusan agama, syai'an kana ilmu Allah, wala yahtaduna nu padahal eta bapa-bapana teh teu meunang pituduh. Sedangkan kumaranehanana dituturkeun, atuh maranehanana teh nuturkeun jelema anu teu meunang pituduh. Jelema teu meunang pituduh teh kumaha? Hal nuturkeun ka jelema anu teu meunang pituduh. Contoh misal aya jelema tukang teh judi misal urang mah moal beunang digenggeureukeun euy da ngewat teu solid ka babaturan urang sok kulin keneh ka dieu sok naon sok ngalaksanakeun nyorog di mana di puntas, nyorog di mana timu jauh, di mana dipake dijieun lapak di lemur urang misal dadak-dadak we cek urang teh urang mah rek nuturkeun maranehanana da ngewah tapi ka babaturan teh eta mah tah maneh teh keur nuturkeun anu salah. Maneh nuturkeun salah teh eta teh hukumna salah. Cara jelema ar-rasyid wal murtasyi syarikani finnar. Aya sogok nyogok cek urang teh ada urang mah teu pernah nyogok batur boro-boro boga duit teu. Ngan urang pernah narima sogok. Arek naon? Arek milih, arek naon deui? Arek naon? Kudu disogok heula. Tah lamun batur nyogok ka urang nu disogokna eta teh syarikani finnar, duanana dina neraka. Dasar urang ngacona duanana. Jeung jelema anu bakal disiksa ku Allah teh teh saksi palsu. Ari saksi palsu teh kumaha? Maneh boga kasaksian dina hate. Misal Mang Ali nyalon presiden misal. Entong kana eta da ieu mah lenek dagang nomor 2 nomor 1 teh. Mang Ali teh nyalon presiden. Ari cek saha? Cek kasaksian hate urang yakin Mang Ali teh benerna. Torojol we Mang Anu jadi pesaingna nyalon presiden ngan kesaksian hate urang yakin Mang Anu teh ngacona. Ngan Mang Anu sanajan ngaco mere duit ka urang.
geus mere duit ka urang kumaha tah colok we urang teh mang anun teh mangka urang keur mere kesaksian palsu. Kumaha palsu teh? Palsu geus buku jelema salah kulantaran urang narima naon? Narima fulus mangka urang jadi dengdek kadinya mangka eta teh urang teh sarua jeung nu nyogokna politik uang. Ya tak poho hese kitu mah. Ngan sing rumah sawe sararea. Tah. Anu karena Allah. Henteu teu. Kan beda teh nyaho jeung teu apal beunang. Jeung moal mah didagangkeun jeung teu apal di urang kopi sarua. Gitu. Ya. Mudah-mudahan urang simana Allahumma la tusallit alaina sultanan la yakhafuka wa la yarhamuna. Mugi Gusti ulah ngalitihkeun ka abdi ka sultan anu teu sieun ku Gusti jeung teu nyaheun ka abdi. Itu emeran banget. Tah kumaha tingkahna jelema-jelema kafir teh? Wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzina yaniqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Sumum bukmun umyun fahum la yaqilun. Perumpamaan jelema-jelema kafir anu dipapatahan ku Kangjeng Rasul teh siga satok nu keur dianon ku hiji jelema eta satok keur dipapatahan ku jelema be sebenarnya mah teu ngartieun teh ngan kulantaran refleks we manehanana sok ngaluarkeun suara eta jadi ngarti. Urang keur ngobrol mapatahan mah sia teh ulah ngarenyah pager batur sia teh ulah ngarenyah kana daun sampo batur sia teh ulah ngarenyah kana daun cau batur. Tah mapatahan kafir Kangjeng Nabi mapatahan kafir teh siga nu ngangon keur ngagoroan doma. Hei doma ka dieu ulah ka kebon batur. Hei sapi ka dieu ulah ka kebon batur. Hei muning ka dieu ulah ka kebon batur. Tah eta muning tiba ukur ngadenge pangundang, eta muning tiba ukur ngadenge panggerok, tapi eta muning teu paham kana naon anu digerokeun, kana makna naon anu digerokeun ku nungan. Nyahoan ari ngondang nama, ngadenge ari kana pangundang nama, nempoeun anu ngondang nama. Katempo jegirna, tapi teu daekeun malik teu daekeun ngarti. Kunaon sababna? Da sato. Jelema kafir nu geus nutup hatena, geus teu daekeun narima kana papatah. Zaman Kangjeng Nabi baheula di papatahan ku Kangjeng Nabi bener teh kieu pangeran nu baru patut disembah teh ieu, urang teh kudu nyang hareup teh ka dieu, tah nu halal teh ieu, tah nu haram teh ieu, mihape ulah ngahalalkeun perkara nu geus jelas diharamkeun, mihape ulah ngaharamkeun kana perkara nu geus jelas dihalalkeun. Da kafir nyaho kadenge katempo unyemna karasa kadenge sagala rupa papatahna, tapi teu daekeun asup kana jeulina lantaran hartina maknana henteu kahartieun. Sumbung bukmun umyung fahum layak ilun. Jelema kafir mah summun torek aya jeulina ngadenge jeulina tapi direken torek. Bukmun pireu ongko aya bibirna tapi direken pireu, buktina pireu taradaikeun ngomong bener ngacabrul we ngomong tadi. Nganu di kaluar tina bibirna teh piro rakaeun we. Nu kaluar tina bibirna teh pimasiateun we. Umyun lolong taradaikeun asup ka majelis taklim. Taradaikeun pisan asup ka majelis ilmu. Nempo jelema nu ngaji teh malahan mah hiji deui tuh cenah me bangala rek asup ka madrasah. Tuh, tah eta teh naon? Lolong panonna. Layak iluna
direken ku Allah jelema nu teu bogaeun akal, jelema anu teu daekeun mikir, jelema anu teu narima kana ilmu anu idotan kana pangarti kana papatah moal ngartieun teu ngartieun jelema kafir kana papatah. Ngarti nama dohir nama nyaho benerna tapi teu ngarti teu tepi kaasup kana hatena. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan benerna taufik ku Gusti Allah, salahna kabodohan pribadi. Mudah-mudahan anu leresna sing aya dina panampian Allah tur jadi amal, tur ngawangkong jeung tur ngadengkeun anu salahna sing aya dina pangampura Allah tur kaharepna sing jadi bener. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ramna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu nasina wa alimna min